Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak dijer carios nalangsa. Atuh urang caturkeun deui anu kasimpen kamari nu diteuneun di haneureum sieum nu ditunda di hanjuang siang paranti nyokot sareng ninggalkeun. Ring teh ngasuh ye taraseunna ngeseueuhan ceuk si Sarjang bebeja ka inung kolotna. Hanya atuh dulu hadewe kudu hati-hati, kudu iatna bisi cilaka. Ceuk inung kolotna bari neuteup pinuh ku kadeudeuh jeung kanyaah kanu jadi incuna. Turun si Sarjang turun kaburuan nyokot bedog petokna nu geus rompang bakubuh teu kabeuli eta ge warisan tinu jadi akina. Lempang ngagandeuang mapai sisi walungan cog anjog ka batu wulung. Kasampak babaturanana keur ngari. Ain kumaha lakona peuting? Aya kumaha tah? Lah, pugur ada can pararugu euy, kada ngadeuketan unggul we. Ding maneh kumaha basa bali? Ceuk babaturan si Sarjang. Aing kalakah ditinggalkeun euy ngajengkat. Mungeun jigana mah. Ceuk si Sarjang tanes. Dina nemalanana bari terus ngalasuruh ngadekan regang nu aya di gigireunana. Ain wing teh euy tadi teh pas muang di ditu teh ngalun panggih deui nganterkeun awewe. Da jadi matak bingung kana pikiran, kolotna langsung disangka wing ka bogohna. Ceuk si Sarjang curhat ka babaturanana. Atuh alus di ditu ditinggalkeun ngajengkat ayeuna nu teu disangka maneh geus dianggap serius. Euleuh waktosna tos teu nyekapan pamirsa. Paralun ampun kasuhun wening gali nu dipamrih hapunten anu ditedah permios.